Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh, man asoba malan sing sabaya jalma anu mendapatkan harta min maksamin tina ladang perbuatan dosa. Cara mendapatkan eta harta teh dengan cara anu haram. Fawasola bihi rohiman, tuluy eta harta teh dipake silaturahim. Awata sodako bihi, atawa harta eta teh disodakohkeun. Anfaqahu fi sabilillah, malahan ma eta harta teh diinfakkeun dina jalan Allah. Jama Allahu dzalika jami'an, maka ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dikumpulkeun sakabehna. Summa qadzafahu finnar, tuluy Allah subhanahu wa ta'ala ngalungkeun ka eta jalma dina jero narakana Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi perbuatan hade, perbuatan taat naon bae anu mana ngagunakeun harta haram, mangka si pelakuna perbuatan taat eta moal diasupkeun ka surga tapi angger diasupkeun kana neraka. Nauzubillahi min dzalik.